tai kotok tai hayam tai meri di kadutan ulah helok ulah heran anu ngaji dina piras imah batur narunutan cinta ka abdi aduh keher saja sorry cek ibu-ibu jika hulu naon cenah bu mengawal salam sing kamarkah ibu-ibu nu teu ngawal salam didoakeun ku abdi sing nyaranung suamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yatil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Daramang sadayana yang jauh mendekat, yang dekat merapat, insyaallah selamat dunia akhirat. Urang utamikeun syukuran ka Allah, alhamdulillah dina wong ieu urang sadaya dipasihan kasehatan daramang. Allah masihan kekuatan sehingga tiasa ngalengkahkeun 12 sampean, ngepatkeun 12 panangan, musatkeun emutan, mencerongkeun pandangan dalam rangka ta'ziman wa takriman wa tasrifan wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi. Nukatilu terutama nu paling mahal nyata kesempatan.
Leres saja. Dina tengah-tengah kesibukan tinangtos sadayana gaduh pakasaban, gaduh aktivitas masing-masing, gaduh skill masing-masing. Inna sa'yakum lasyatta, kehidupan orang teh benten-benten leresnya. Aya anu petani, aya pedagang, kaum buruh, padamel negeri, padamel swasta, itu sadayana skill. Kullu ya'malu ala sakilati. Sanaos capek siangna aktivitas dikuras tanaga ti enjing dugi ka sonten kentenan ibu-ibu tinangtos ibu-ibu mah pang capek anu nyangu saha anu ngepel anu nyuci anu gegero musok ngayuk sok cerewet Calemeng getol ka pangaosan sok nganyuk ka Bang Emok ibu lolobana dina neraka Allah masihan kesempatan tekalangan ku capek, tekalangan ku tunuh, tekalangan ku hujan, tekalangan ku leur, tekalangan ku poe. Saur Ibnu Athaillah rubbama atoka pamanaka wa rubbama manaka paatoka. Teu saeutik jalma nu ku Allah dibere bekal hirup, fasilitas hirupna serba ada. Duit seueur beas nyaeur awak cager, tapi kadang-kadang karena ibadah malah lieur. Aya nu kitu di mana ngaraku nama berenel ku pangkat mobil mewah mengkilat bumi agreng bertingkat kadang-kadang pemajikan geop tapi karena ibadah matel aya nu kitu di mana moal di dieu mah ahli ibadah teu bosan-bosan pengawasan kan ieu teh satengah RT jika suku maha saka RW nuhun Bapak RT nuhun Bapak RW kalau Ibu RW nuhun Bapak RT kalau Ibu R dan biasanya istri masuk ke bawah kungaran salaki upami salakina RT dipanggil Ibu RT upami suamina RW dipanggil Ibu eta salakina tukang urut dipanggil Bu Urut. Salakina tukang bedug dipanggil istrina Bud. Matak ulah hayang buka salaki tukang bedug, komo tukang ngurut. Teu saeutik jalma nu Allah dibere hirup susah. Kadang-kadang bujang-bujang tuang jeung daging jeung lauk jeung kanaren ge sawab-sawab tuangna. Saminya bobona bujang-bujang di hotel di mah agreng mentere di hotel berbintang di mah biasa ngagoler bari perem sami sendalna kenca sabeula mapahna salengka saleng sami tapi ku Allah paatoka dipasikeun taufeekna bisa dipasikeun hidayahna teu kahalangan ku jauh teu kahalangan ku poe teu kahalangan ku leueur upami Allah tos membukakeun taufeek hidayahna sumping we ka pangaosan alham mana buktosna ieu nu hadir ieu sadayana amin sholli wa sallim daiman ala Ahmad sama-sama sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Setuju ceramah salawatnya ame kompak tentenan ayeuna bulan Rabiul Awal tiada hari tiada tempat tiada saat tanpa salawat.
Ieu mah sanes hartos na pepeling we nya kupingkeun. Urang ka ibu-ibu heula sabab ibu mah selalu terdepan. Aduh karunya teuing anu geulis tara ibadah sareng aduh Siti Aisyah gelis anjeunna gatal ibadah Siti komo urang mah teu pati geulis kudu getol ibu geulis kene saur saha menyebut geulis ka ibu geulis kene pujang-pujang jeung Siti Aisyah jeung Siti Badriah ge jauh. Oh, Siti Badriah di mana? Urang di dieu gitu maksud. Urang pamegeteun ame seimbang. Aduh karunya teuing anu kasep tara ibadah sama-sama aduh Nabi Yusuf kasep anjeunna gatal ibadah Nabi komo salaki urang teu pati kasep kudu getol Bu suami kasep kene saur saha saur istri cuk batur mah buat tinggal juga Bu suami hirup kene hirupna beurang peuting hah beurang leres eta jawaban anu logis soal ngajawab peuting ti beurang paeh amit-amit biasa laki ti beurang paeh ti peuring hirup amit-amit hayang ibu boga salaki hirup sakabeung paeh sakabeung alini hayang hirup terus nyari can maot mah hirup terus makanya syukuran kurang dia ke Allah alhamdulillah urang daweng ieu ku Allah dipasihan kesehatan kekuatan termasuk mudah-mudahan termasuk golongan khairun fid darwain sae dunia akhirat mana sifatana wahum ahlu taatil agniya jalma beunghar getol ibadah saha jalmina diantawisna anu hadir dina ieu kesempatan amin ya rabbal keur mah karasep komo pemuda mana pemudana mana kadir atuh pangkayuna pemuda mah hebat pemuda hidup pemuda apa arti pemuda P-nya patuh, E-nya engkau, M-nya mematuhi, U-nya undang-undang, D-nya dasar, A-nya agama. Itu arti pemuda. Jadi pemuda di leuwih halang ieu, nah gabungna teh. Leuwih halang patuh mematuhi undang-undang dasar agama itu pemuda yang sebenarnya. Sanajan ngaku pemuda tapi kelakuanana berpatojaiyah jeung agama, patojaiyah jeung undang-undang, itu lain pemuda juri. Ngan marupa jelema. Tapi pemuda di dia subhanallah selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan bagaikan Yamaha Jupiter selalu terdepan yang lain ketinggalan. Mantap pemuda. Hidup pemuda. Lamun cek urang dieu mah pamuda teh peupeujeuh neng encep marane ulah darugal ati eta teh papatah kolot kahade pemuda kena boga motor wutuh terus knalpotna diganti digerung-gerung hareupeun jalma nu keur gering sing boga perasaan sing boga hate
kena boga motor hutu mun asapang motor teh kene sing boga perasaan termasuk ibu ge sing gaduh perasaan. Makanya pemuda-pemudi lebih halang sing jantan garda terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berpacu dalam melodi beramal. Salah wae. Amin. Nuka dua jalma teh termasuk golongan syarun pihima, awon dunia akhir cilaka dunia akhirat. Mana sifatana? Wahum al kafaratul fuqara, jalma kafir fakir naon araheunana? Keur mah kafir fakir. Cilaka. Daras aja. Ya teh tos tarunut aja. Rajingan mereluk juga hayang kucekak. Oh, pas buka hartos, buka di atosan nyerap kena tiung. Ya kerma duriana pang pakirna, oge kafir cilaka dunia. Alus pisan di manusia kerbengar teh beragama, awan pisan di manusia kerkapir bari kokoro sareng salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sama-sama sallatullah ala toha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga bacaan salawat kita jadi saksi di hadapan Allah, di hadapan kanjeng Rasulullah, sehingga orang yang syafaat atian jenang ke depan kiamat. Amin. Nukatilu jalma teh rupana mah bunga rupana mah senang rupana mah bahagia rupana mah diagung-agung berharga dipandang manusia, tapi di akhirat cilaka siapa gerangan? Wahum al kafaratul agniya, jalma kafir beunghar ngan kafir walaupun di dunyana senang hartana loba dunyana panglobana loba gaduh pabrik semen mereka gaduh gudang mereka kajen dunyana sak alam jagat raya, tapi di akhirat mah cilaka wa ma yugni anhuma luhu idza tarad. Mata kurang ulah make sirik punya geuningan cenah jalma kafir mah balaleunghar di Cihideung gaduh toko sanes kanten toko bangun rata-rata si koci mangko jeung keun we ulah sirik da saur Allah wa ummatihi qalila. Kisah imam ngaluhan pada bikot bebeakan dah yang kepake ngaluhan mun rek hirup sok sing semangat, mun rek paeh sekalian semangat ya. Wa ummatihi qalila yang teh kitu abdi kabungah jeung kasenang jalma kafir qalila sebatas hirup di dunia anapun di akhirat mah thumma antarru ila adzabin nar atuh cengkokna sing akur Allah kitu atuh irama thumma antarru ila adzabin
engke mah di akhirat mah dibusak jeung pabrikna jeung gudangnya jeung rukona jeung sanes kanten barangna dipusak dijikeun jeung jelema-jelemana dina neraka. Wa bi'sal masir, anu mana neraka teh pangkuring-kuringna tempat pambalikan. Naudzu eta ulah sirikeun we nya tapi Allah ngadawu dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab innallaha kana azizan hakima. Hebat terus kenging besek mah nya semangat. Terus kenging teh oh. Insyaallah ngaos ayeuna bakal menang dua keuntungan. Hiji sirahna menang ilmu, dua patuanganna menang sang tamah amis-amisna kueh bol oge sepanca kan tenang ditamah jeung goreng ge menang meuli ti ceu hargana sareb badag munu. Hari kitu naon memang namun teh khusus sesuatu dage huge marunu komo anyar dijahit yang melenu hanet ngebul. Betul saya stuna jalma-jalma anu kufur kana ayat-ayat kami saur Allah silakan urang leuwih halang, urang bajangankan urang leuwih halang panca tengah sadunya kabeh jalma kufur, sadunya kabeh jalma maksiat, sadunya kabeh jalma doraka, Allah terugi mal mata kurangan karena sifat Allah. Sawangsulna jalma kabeh taat jeung iman jangankan sakacamatan sadunya kabeh jalma iman Allah teu untung artina mal mata nambahan karena sifat Allah. La tanfa'u ta'atuka wa la tadurru ma'siyatuka fa innahu amaraka wa nahaka lima ya'udu 'alaika. Surah Ibnu Athaillah. Teu mantak manfaat taat anjeun ka Gusti Allah jeung teu mantak madarat maksiat anjeun ka Allah. Pangna Allah nita taat yarek maksiat sebab ladang taat jeung maksiat bakal kembali ke orang masing. Cik Allah rek kufur karena ayat kami, ayat sholat, ayat zakat, ayat puasa, ayat ibadah haji, ayat bab infak, sodakoh, termasuk ayat orat, termasuk ayat kenabian dan kerasulan. Rek ingkar, rek ngewa, boro-boro temuluan sing teu iman ge pek cek Allah ari geus sebenang di kepatahan ku ulama ku ajeun pek Allah terugi. Tapi awas tunggu tanggal mainah surah. Saufa nuslihim nara. Hebat mana jeung Salman. Saurna kemari aya Salman jauhnya. Jauh Salman di mana abi di dia. Saufa nuslihim nara. Kami buat ngegebruskeun kata jalma kana jero seuneu nara. Araya di dinya katingali abi dugul jabring. Mun dugul mun jabring. Dugul ge copet mana naonan. Jabring. Ya Allah ya Rabbana. Hei ibu-ibu bapak pemuda, mana pemuda acungkeun tanganna pemuda. Hebat pemuda. Ari ngaku pemuda ari tur leklok. Allah. Ari seuneu neraka panas. Tutung rengheng. Terus berkali ibu asup. Udah nyebut panas. Jangankan api neraka, api neraka. Punten anu ngarokok tah. Punten balikeun nganyotna. Bila putus beak kumis sepotong masih kene. Jangankan api neraka, api neraka ge panas. Ketika kaduruk ku api
api naroko panas tutung renghe maut geus maut ngerasa panas kene moal sabab geus teu boga rasa tapi dina neraka jawab panas tutung renghe hancur maut maut dina neraka mah ceuk kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha semang-semangsa geus hancur geus rengek geus tutung kulit ahli neraka lain maut lain paeh di neraka mata tabhir tutung rengek kurobok ganti deui ku Allah teh dibarukeun deui tutung rengek gerewe ganti deui dibarukeun deui tutung renghek jeri ganti deui dibarukeun deui tutung renghek gerewe ganti deui kalau ku kulit anu anyar itu seumur-umur ahli neraka Allahu akbar kunaon pangna teu maotan liyadzuqul karena dia geus repeng aluhanan tingali panangan abdi selagi can kapali dia ulah karepeng aluhanan sia liyadzuqul adzab punten PRW aya teh PRW subhanallah molotot ka abis yun kunaon bangna teu maotan supaya ngarasakeun kana panasna neraka bongan di dunia bedagong teu datang ayat salat kalah silat leuh tukang silat daek salat salut tapi lamun tukang silat karena salat ku Allah diarah di silet setajam silet eta mah kinayah sok bapak ring rok bauk sok kunaon ku silet ku kurinda atau nepi ku mesin jukut ku sensor hari ibu sok kunaon ku arir di leo memangna bulu hayang datang ayat zakat kalah pake meuli jaket datang ayat puasa kalah nyala remen datang ayat bab ibadah haji kalah piknik ke luar negeri datang bab orat kalah ditemong-temong kena takdir bonding blecing semua cincin keriting datang ayat kenabian dan kerasulan Muhammad jangankan peringatan maulid nabina iman lagi hantu rasakan sakit ya Rasulullah rongkoh kol kalah merongkol bernyanyi botol iya teh kaleta botol ulah padu tungtungan tuh rongkoh kol kalah merongkol bernyanyi berbeduk kalah merungkut berinyol simut di adanan begitu wah adan pemuda jang sana namanya jang Agus lah aya namanya Agus jang Agus adan di masjid naon ieu teh adan Madinah Allahu akbar lamun tukang sona ngarti mah dioprek ehona teh teu ngarti tukang sona si ngarti atuh kana kahayang mubali ame digede dibayarna ku pemuda siapa pemuda mah ya tukang sona lebih gede sah oh kupingkeun ka tukang sona wong imah ngaos di jampang dioprek sona teh ngeunah-ngeunahna diangkat teh ka kitu teh tukang sona hebat jadi saksi di akhirat kita tapi mau memawason ke maka surga mau Allahu akbar Allahu akbar percuma sugan hudang sugan kacai aya nu kitu pemuda aki-aki duda
pemuda ki awas pemuda ieu sabada orang peringatan maulid harus garda terdepan berjamaah pangpayuna pemuda siap kerja bakti pangpayuna pemuda siap setiap kegiatan-kegiatan masyarakat pemuda harus terdepan insya Allah. Kalau geus rek tamat adan hayya salat alhamdulillah sugan hudang sugan kacai he ayam gitu lalaki atau ibu-ibu ya eleh kurang pasar Cikurubuk kurang pasar Cikurubuk begitu dor subuh breng kepala sar kalau geus tamat adan as-salatu khairum minan naum pas ngaji abi mah kapunggur upami di Madinah besok naik kalau ngupikeun adan awal eta anu ehwana teh supikeun kalas mah waduh ka kalas mana eta speaker saking hebatna sami jeung sound di dia siap oprek ieu nawa perubahan geus ngajina lumayan sugan hudang sugan kacai he aya nu kitu pemuda terlebih aki-aki pemuda emah selalu terdepannya aya nama bujang-bujang urang dia saroleh balager di kota ge anu tadina di Tarato geng motor aya nama geus halijrah supaya pengajian termasuk di ormas Rasulullah Simkuring di PUI salah sawiosna sok ngayakeun kajian para pemuda anu tadina geng-geng motor areling aya mah tarobat arinsapna naonan keur kituan lah betul tuh kantenan rek muludan rek teu muludan rek salat rek teu salat teuing cek Allah teh mah matak rugi mah matak untung betul wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura ikra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba setiap perbuatan manusia engke bakal dituna dina punukna ditunumkeun dina punukna ku Allah mau tidak mau berani berbuat berani bertanggung jawab iraha ketika ditinggalikeunana ketika hudang tina kuburan amal urang dari asam pecet aya nu hideung nu bodas nu koneng ge aya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura aya cetakan amal kabeh urang nuju metikan lalabatur di kebon ke bebeja aya catatan nuju museuh pemuda dina balong ajengan aya ke bebeja mah bener ngaridokkeun aya kemecetan amal ngajina nunutan aya saur Allah teh ikra kitabak baca catatan amal anjeun baca walaupun di dunia orang tetamat SD SD acan komo SMP SMA komo kuliah komo S1 S2 S3 S4 S5 dan S2 kajeun tetamat sekolah tetamat SD buta huruf hafal ABC di akhirat mah bisa maca kabeh gidan ya Allah apapun yang kita perbuat ke bakal aya pertanggungjawabanana makanya mudah-mudahan hari ini jam ini malam ini semuanya hempak mbayangsa anekak musila anekak anu emok aneprok anu udud ngelenyun anu nangunyar lancar sehingga tersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini jam ini kita sedang melaksanakan kewajiban yaitu tolabul walaupun bari udud pek lah ngan awas ya rek ajengan rek ustad rek MUI rek DMI nu masih udud haram ngimaman sholat jeung teu sah sholatna setuju kumaha tuh
kumaha tuh piceun. Aduh raos hujan kayaknya Gunung Kelut, Gunung Merapi, mun udud kudu bari ngopi. Aduh. Aya kopina? Aya kopina? Cai-cai kopi-kopi dipeperihan di leut moal. Cek pemuda calik-calik sareng abdi peperihan di Candung moal. Allah, mata kurang syukuran ka Gusti Allah. Allahumma sholli hey ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli Rabbil palpana wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Allahumma salli wa sallim wa nukatilu jalma teh rupana di dunia sangsara tapi di akhirat bahagi. Mana sifatana? Wahum al mu'minuna al fuqara, jalma fakir tapi iman kuat. Kajen di dunia hidup sebatang kara dipandang sebelah mata sebab tidak punya apa-apa, tapi di akhirat mah menang fasilitas an mulia nyata sur. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Sing bener terus anak sapi ngaluhaminan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Cengkokna illa man atallaha biqalbin salim. Lah ulah maksakeun ceuk sada soang kabeureyan huut. Ya Allah ya Rabbana syukur kantenan urang dieu mangke di akhirat ngabing ku Allah ku malaikat digerikeun ka mana kasur. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kunaon teh di alohan? Kudu dikorokeun wae mah capek tuh. Petak naon? Allah. Kitu atuh sesuai jeung nada. Kudu dikorokeun wae. Mun aya cisusu. Ieu sepi. Di akhirat jalma-jalma nu iman jeung takwa ku Allah bakal diantarkeun ku malaikat ka surga. Diabringkeun ka surga lain ka beri nyatak bel teh lain. Ka surga ya. Mudah-mudahan virus hilang, amin. Virus hilang, bantuan terus datang, setuju? Kapan apa kuuna? Hah? Kita logor di kolor teh, oh candahar. Kamari waktu di Sinang mah aya cepaku teh Pak Ustad ini tepang deui cenah ari ayeuna anu janjina manehna doakeun si lintuh tah pakuku we. Terus sabar papangi teh begang we. Mudah-mudahan paku saksanaos aya di luar sing salamet sing sehat. Demi rakyat keur ngajulan anggaran.
Ieu jalan ame di Hot Wheels ku Sukro. Ece akang neng teteh haa engke di akhirat digiringkeun jalma-jalma anu iman jeung takwa ka mana kasur Jumaro sagolongan para nabiin, para sidikin, para syuhada, para solihin, sagolongan masyarakat anu aya di leuwih halam ngabring ka mana? Ka mana? Surga. Dipimpin ku pada RI, ku Kang Haji, ku ajengan di dieu. Hansip nekna jeung RW. Arasup sia ka surga, sabab hansip sok ngagiring-giring kana pangosan. Jeung RW arasup. Sabab Pak RW na semangat kana pangosan. Nuhun Pak RW. Sing genut. Subhanallah. Aya Pak RW mah. Kumaha? Aya ieu Pak RW, caketeun abi ngadamping. Aya nu macem-macem cek Pak RW tanggung jawab cenah Pak. Iya siap Pak RW doakeun sing jadi kuwu. Sing jadi camat. Sinten bupati? Iya sadana sing jantan camat. Calon mayit. Subhanallah, begitu di depan surga kajengan wa putihat abwabuha, brai pintu surga dibuka. Yuh, asake urang ningali surga. Begitu ningali surga, pintu surga dibuka. Wa putihat abwabuha. Terus karangungan kuncina keur muka surga. Pasok diajarkeun ku Kang ajengan di dieu. Sareng miftahul jannah la Allah. Itu geus dalahar encan. Itu percaya mun abinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra. Anapun jalma anu masihkeun tuang leuteun katenang diange peringatan Maulid Nabi, wattaqa jeung takwa ngalaksanakeun parentah Nabi halarang Allah. Pasanu yasiru lil yusra, saur Allah kadina gampangkeun eta ka jelema jalan masuk surga. Brai pintu surga dibuka, juru kunci surga menyambut kebahagiaan urang leuwih halang. Wah cek malaikat teh kumaha pemuda. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha Allah disambutna ku malaikat juru kunci surga, lain ku RW, lain ku hansip, lain ku satpol PP, ku malaikat juru kunci surga ngabagiakeun urang leuwih hal sebab di dunia na iman jeung begitu di depan surga disambut, dibagiakeun, disapa ku malaikat. Kumaha jeung malaikat teh? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah. Oh iya teh sengaja latihan panjang napas atuh. Malaikat assalamualaikum tibtum anjeun geus dibersihkeun tina noda jeung dosa komodo raka ayeuna saya di depan surga sok geura asup ka surga brun kabeh asup ka surga langgeng abadi dina surga. Inilah wajah-wajah di surga. Kemana mah cece jalan ke Jogja Jawa jalan ke surga kadarieu kapangaos eta kapangaos
Ya Allah. Sukses ke surga. Boro-boro di surga di dia mamun ya Allah. Dilebet. Barieukeun. Mangga ibu katuangan aya sendal aya sepatu mangga tahu. Bapak-bapak mangga tah hararejo tah. Saur Allah dipikeun. Saur Allah dina surah Fusilat, walakum fiha ma tastahi anfusukum naon anu ketegeun dina hate pamuda tarajo datang. Boro-boro di surga duh yang cai susu tarajo datang. Ngan gelasna sih diceli ucing. Teu ningali kana awak panitia teh nyuguhan di susu. Emuk atuh awak lagi badan. Tuh, drum ngahina sekali itu. Duh, tuang teh hayang jeung pais lauk haneut-haneut pais nila tarajo datang tos disadiakeun ku panitia. Di surga makan tenang. Di mana eta teh pamuda? Di Saung Ampera, di Saung Asep Strawberry, rumah makan Asep Strawberry, Gunung Jati, Sambal Hejo, Sambal Laya, Saung Jembar, Pepes Jembar, Genah Cali, Grand Dermaga Sunda, Balaknya Cerakan, Maecot, lain gimana tuh? Nuzulan min ghafuri rahim, hidangan langsung di Allah. Inilah wajah-wajah yang akan menikmati kenikmatan Anda di surga. Allah terus guys haroyong ke surga diseboga naon amal keur nebu surga tarjuna jasalika inna safinata la yajri alal yabisi sarang arapang kece nyeri moal bisa kata apa lagi kacin tumpuran paeh ge buset neng iya anak muda arapal teh coba entah apa budak surmeno ge apa hal araranjen ngarep kana hayang saralamat tapi bae araranjen tengambah kana jalana salamet hayang pisurga hayang ari pisurga ngedul kira-kira salamet moal boro-boro hayang surga hayang atos 50.000 tapi bubur metikan kapol ngedul deuk na menang di mana tuh seur kapol itu kepandohir piconton kanggo urang sadayana yakin para hugetara jalan dina daratan seumur bapak hirup aya tuh ajal manu paparhuan di jalan kajeun aspalna lemes kawas pipi ibu-ibu anu menang ngabelonan beloon gayungna besi parahuna beuteuh jalmana loba di jalan maju moal cana kawalungan kadinya tah kajeun teh gebog awi teu make mesin hanya di maju sabab tempat itulah contoh anu konkret seperti di Neng Rani ngarep-ngarep pamahuki ti jangduki tapi bae ta Neng Rani henteu lapyu ka jangduki aya Neng Rani Rani teh rana ninin aya aduh abi peryogi hiji kulitna keur bedug ngarep-ngarep pamahuki ti jangduki aya jangduki duda agi aya aduh abi peryogi hiji keur panakol bedug awewe iki ngarep-ngarep pamahuki ti lalaki tapi cintana ditolak aya teu pamuda anu boro-boroan mere kuota mere pulsa anu cintana ditolak aya moal katipu eta lamun lalaki mere andahareun pulsa kuota anu cintana ditolak katipu tan kitu awewe buaya darat buset lawan eupan unggul pas dikawin da bima tos gaduh katipu awas hati-hati pemuda mending dipake muludan buka duit pakai meuli hayam jago bahan itu
tapi lamun cintana ditarima kama kola Mang Darso fi kasetihi kajenting pulsa kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung maneh hari diterima mah cintana jauh ge asa deukeut seueur ge asa seuseut poek ge asa caang kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa ceuk saha nu ge mikir tai kotok rasa coklat tai kotok mah tai hayam sudah kijatuh kadang-kadang rasa kerbogon ke tai kotok rasa coklat cidak tai kotok mah tai hay tai kotok tai hayam tai meri di kadutan ulah helok ulah heran anu ngaji dina belas imah baturna runutan laras nunutan teh geuning eta nunutan bareng pimiti ngaji ngelah nyangka buka-buka teh atosan mana snack ari kana hakaneun mah ieu dipelebah ditaros aja ke atas tuh ngaos aduh mau nyerep kana tiung mulai subhanallah hadirin rahimakallah kadua orang bersyukur tadi terus disinggung kersana guru orang sedayana bahwa peringatan Maulid Nabi anu ayeuna kurang diperingati di bulan Rabiul Awal saha Nabi Muhammad nusok diperingati Maulidna dina bulan Rabiul Awal diperingati Isra Mi'rajna dina bulan Rajab diperingati Nuzul Qur'ana dina bulan Ramadan diperingati hijrahna di bulan Muharram malah masuk diaoskeun sholawat ka ajeuna dina salat tahiyat akhir nu ngajadikeun rukun qauliyah teu maca sholawat ka Nabi Muhammad dina tahiyat akhir teu sah salatna betul saha eta teh catat ku sadayana Nabi Muhammad musuh orang diperingati maulidna nyata makhluk pang abdol makhluk pang mulia makhluk pang hebat makhluk pang spesial jin manusia dunia akhirat Nabi Muhammad Ahmad ya Habibi Habibi makhluk pang abdolna makhluk pamulyana makhluk pang spesialna jin manusia dunia akhirat Nabi Muhammad dari sekian 315 rasul 124.000 nabi anu wajib diketahui aya 25 nabi jeung rasul tina anu 25 aya 5 anu qaul pasat ulul azmi anu sangat sabar ketika menghadapi masalah pang sabarna eta dan tawisna para nabi tetap Nabi Muhammad anu paling abdol paling mulia paling hebat jin manusia dunia akhirat Nabi Muhammad ya Rasulullah ya ayo capek sorangan ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad 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 ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Habiballah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah asyraqa badrul alaina fahtabat mislahu
Nabi Muhammad pang mulyana pang abdolna pang sapesna jin manusia dunia akhir. Mana dalilna? Masa mata ngawartoskeun tanpa dalil. Da ieu mah ahli ilmu sadayana alumni Paseh, alumni Al-Munawwar. Wah, serencangan di Al-Munawwar. Sebenarnya jadi puluh tina wartosna alumni Al-Munawwar hebat. Didoakeun jadi presiden. Alumni Al-Munawwar hidup. Alumni Paseh. Termasuk abdi kamari walem Sabtu kamari ngaos dari caketan pasantren. Wah, santri keluar sadana. Alumni Akang Al-Munawwar jeung Akang Paseh teh sahabat galit, Pak. Ketika Akang Al-Munawwar nganturkeun mamati dia di sini anu itidarna an prakata atas nama ulama. Maka cek abi termasuk wengi di Jampang alumni Al-Munawwar aya, alumni Paseh aya, saguru sailmu ulah ganggu. Subhanallah. Mana dalilnya? Yuk buka kisantri bisi can buka di pasantren ayeuna urang buka bahwa Nabi Muhammad fa Abdullah dina kitab Johar Tauhid. Mana dalilnya? Wa abdulul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikaki wa abdulul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikaki sama-sama. Kumaha Ari pangabdana makhluk sadayana jin manusia dunia sareng akhiratna Nabi Muhammad eta jenenganana kudu tinggal tina pertentanganana 1 2 3 masih kene nurutannya naon kabarisan. Salawatan ya Rasulullah. Salam alaihi ya Rabbi ya Sayyidi Abba ya Jirota ya uhelal judi nurutan ha sumbang nurutan ha Ibu Bu kacipta punya mungkin di akhirat urang ing sakuat anjeunna amin. Saur tadi geuningan sungan saja mencinta kami maka kami ingin cinta ka anjeunna ke beberapa di sur. Bu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, cinta ka Nabi, cinta ka aki-aki, cinta ke abdi. Aduh bisa jeung sunik cek ibu-ibu jika hulu naon cenah Bu Allah ngan tadi awas sok kasih ketika orang peringatan maulid Nabi ulah ciptakan Nabi tapi sing cipta ka Gusti da urang memeludan kolot naon margina Nabi teu bisa lahir teu bisa Nabi tapi Allah ngalahirkeun Nabi jenengan Nabi Muhammad ulah sebatas cinta ka Nabi sing cinta nepi ka Gusti termasuk ayeuna naon wae tuang leuteun wae di ayeuna urang dijadikeun makrifat usul ka Gusti Allah aya apem aya bugis aya cau dan sebagainya rasana amisna kunaon ulah resepkeun amisna wungkul dina gula tapi sing resep sing dugi ka anu ngamiskeun dina gula naon margina gula teu bisa nyan amis teu bisa nyan gula tapi Allah nyan amis dina gula kajian biak bugis satengah jadi marifat ka Gusti Allah tapi lamun teu nepi ka Allah kajian biak ayahan jadi tahi wungkul mata kade da urang mah geus karolot ulah budakeun wae ruh teh mending kolot budak bebudakeun mending budak koloteun ari budak koloteun mah hebat ngalamun kolot bebudakeun kurang ari budak bebudakeun mah wae ari kolot bebudakeun si Neng naik kereta kajamu teu di calana datang Pak Haji Neng keur naon eta naik di calana turun ya duit 20.000 meuli calana bungah budak
gara-gara naik kena jamu tadi calana menang duit 50.000 bebeja ka indungna mama abi bere menang duit 50.000 gara-gara naik tadi calana menang duit 50 haji cek indungna cacak budak 50.000 komal mun aing naik tadi calana 100.000 aing naik indungna kena jamu tadi calana kabayang teu datang pajeng hatena aing mah 100.000 eta kolot-kolot naik debat jalan turun hatena 100.000 ya 500 perak meuli silet kerok gara-gara kolot lain kalah menang untung era ramai juga sayang kaatu yo orang marifat ka Ustaz sepira tina cengeng jadi marifat ka Allah rasana cengeng naon lada awas ulah nepi kana ladana cengeng utang teresep teh kudu mana sing nepi ka Allah anu ngaladakeun dina cengeng naon sebabna sabab cengeng teu bisa nya lada teu bisa nya cengeng tapi Allah nu lada dina cengeng kajian biak sapotong digegel cara uyah jadi marifat ka Allah sanajan biak samal cibiuk beak sacoet teu nepi ka kur heuh we lada jeung leho kaluar teu nepi ka Allah mah jadi mencret gitu. Betul. Cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, cinta ke Nabi dalam rangka takdiman wa takriman wa tasrifan wa mahabbatan wong ieu urang ngagungkeun ngamuliakeun ngahormat ningalikeun rasa cinta wah hebat ya jebolan ka deui unggul ka mana panitia kabur pada makhluk takkan hilang sampai pada eta renungkanlah hebat cengkoknya ya inul darah tinggi yo orang sarahan rasa cinta pasti ada betul oh pemuda gaduh cinta hei pemuda gaduh cinta ayah anu bika bogoh aya itu na bogohan teu keun we lah penting urang boga rasa bogoh lah betul teu anapun itu bogohnya teh resiko dia lelaki aku lelaki ayo jawab dia punya cinta, aku pun sama. Wanita yang mana tak sakit. Saya tarapal. Bila putus wanita yang mana tak sakit hatinya. Wanita yang mana tak ingin bahagia bila kekasihnya Buset harapan takkan hilang selamanya sampai pada akhir masa. Artinya kumaha? Setiap bulan Rabiul Awal sumping penasaran muntah aya ka masjid teu dijual kebekan Maulid. Wah, unggal RT di dieu nya. Subhanallah, eta teu bosen ngabugis. Seuraina. Ulah kagok atuh yang bugis teh segede drum ngami mahis RW. Ima bugis teh curug kucing mage karasa. Ya Allah ya Rabbana abi mah atoh suping bulan Rabiul Awal teh proyek ajengan keur mah kamari bulan Muharram bulan Rajab ngabatal-batalkeun ayeuna bulan Mulud sing mare mah ajengan kabeh amin pika abi ge teu kawadahan diwadahan kana naon abi proyek ajengan qul in kuntum tuhibbuna Korita sumping berarti abi terimisan alhamdulillah beneran udah tos dirapet iya amplop iya satu Korea selamat datang wilujeng sumping welcome
Oh, bahasa Inggrisnya kayak kesetnya wel come. Mangga nih. Sur Bugis, sur Apung sana sana. Mangga udah suping. Langsung naik ke panggung lah. Kami abi atasan. Hah? Pak tadi tos komitmen saur MC, leres galipin. Hari tadi ngomong teh. Upami tos sumping Korea cenah bina kangsan. Henteu, tawa. Kasih we. Ya siap. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang mulia. Siapa gerangan Nabi Muhammad takkan hilang selamanya sampai pada akhir mas. Setiap sumping bulan Rabiul Awal kurang dia termasuk RT setengah RT penasaran muntamaya ke pengajian judul peringatan Maulid atau tapi mari pengajian judul teh beda jeung mingguan. Sok tingali opat wadah cai di meja. Osok mingguanan aya opat wajah cai di opat wadah cai di meja. Paling ci atas termasuk ieu mah cai murah 2.000 sak ieu apa uang dibayar bukan encan itu takkan hilang selamanya sampai pada akhir. Jujur Kanjeng Rasul kantos ka dieu kantos ka Indonesia kantos ka Aceh Tengah kantos ka Jawa Barat kantos ka Tasikmalaya jujur tapi yakin dina hate yakin membenarkan atas kenabian dan Rasul Muhammad walaupun tidak pernah ningali. Inilah betul-betul kecintaan kita. Cacat tidak pernah ningali, tidak pernah terang tidak apa-apa, tapi yakin di hati bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir. Ya Rasulullah Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad. Peperiheun ku urang kafir Quraisy dihina dicaci, dimaki, dibuli, geus eueuh bahasa saking keheul jengewana ka Nabi Muhammad. Tak percaya aing Muhammad jadi nabi, kot ongeng bakatul cek urang dieu mah. Muhammad teh orang yatim piatu, memang iya. Muhammad teh orang miskin, memang iya. Tak percaya aing Muhammad jadi nabi, wah saking keheul jeung teu beulana. Tapi saur Allah tenang Muhammad keur we antep urang apisan yang kogorowokan ge bae anjeun ulah sedih anjeun ulah setulah prihatin anjeun ulah ngarasa anjeun ulah tunggara ku kaula disumpah dina Quran lungsurna surah Yasin Yasin wal Qur'anil innaka laminal makanya Yasin ya insan artinya ya Muhammad Sedi angewe salawat badar sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah ayo turut lagamna sallatullah Rasulillah sallallahu ala yasin sok ibu pakai ngayong-ngayong budak daraos atuh sallatullah salat tibra budak daripada tiling tingpak tiling tingkeung bapa ujang tertumpak luhurun beuteung kana ngaco ayun aming di ayun ku samping ngaco eta mah upami kunuk itu saya teh ayo budak lah lumayan dari budak dibebeutkeun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
sok ieu sok ngamuk di ari lapar teh. Ngomong-ngomong tos taruang tajan. Saur Kang Aipin wartoskeun ka sadayana jamaah engke bubar ngaos sabada Korea. Ulah wa kaarwi di haturan tuang di bumina masing-masing. Barade. Ngomong-ngomong ari ngaji penting. Ari ngejo penting duanana pemuda. Ngaji mah keur maraban akhlak, ngejo mah keur maraban awak. Leres teh. Ngaji wae teu ngejo lapar, ngejo wae teu ngaji sasar, teu ngaji teu ngejo mod. Oh, jalma teu ngaji mah sasar PNW nya. Leres PNW. Ini ke sawah mancongan galung batur. Ini ke kebon ngalaan lalap jeung buah batur. Ini ke pasar ngurangan timbangan jeung kiloan. Ini ke kantor ngutak-atik anggaran. Sasar jalma teu ngaji mah. Boro-boro para ngaji nu sok ngaji ge hejo nu duit ada duitna 20 ribuan. Makanya kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini dalam rangka ta'diman wa takriman wa tasrifan wa mahabbatan atas kelahiran Nabi Muhammad, lebih daripada itu kepada Allah yang melahirkan Nabi Muhammad. Saur Allah teh, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dina ayat satasna kul bejakeun ku anjeun nabi, nabi geus daya bejakeun ku anjeun sahabat, sahabat geus daya bejakeun ku anjeun para tabiin atbau tabiin, tabiin geus daya saleh bejakeun ku anjeun para aulia, walaina daya bejakeun ku anjeun para solihin, mangga para solihin daya bejakeun ku anjeun ulama salaf, ulama khalaf, nepi ka ayeuna bejakeun ku anjeun ajengan ustad kiai. Jujur Pak, urang bisa ngaji di saha? Langsung ti nabi henteu? Langsung ti rasul henteu? Pernah ibu masakan ke Mekah? Siapa yang mengajarkan kita dari mulai alif ba ta sampai ke bisa narabas Quran? Siapa? Nabi sasauran al ulama warasatul anbiya. Mata kade sing nyaraan kajengan setempat kade. Sing hormat, sing tadim, sing nyah kajengan setempat. Da maut mamal milah abi moal ajengan setempat. Betul tuh. Ngaji kieu mah teu kudu loba-loba, cukup kiluan ge jadi. Asal aya sekretaris, bendahara penting jadi. Ya Allah, ya Rabbana. Bejakeun ku anjeun ajengan Ustaz Kiai, mata alumni Al Munawar, alumni Sindang, alumni Paseh, nu mukim di kota di kampung sing jembar ilmu amin. Termasuk Jang Ipin di dia, termasuk alumni Al Munawar, alumni Paseh, Jang Mumu sadayana sing barokah ilmu amin. Ulah sieun lapar ajengan, sepuh kantos teu nguping aya ajengan lapar. Can aya bejana ajengan lapar di kampung di kota. Oh, bejana ajengan lapar kecuali nu canda. Engko bareng datang diberi dahar cek mumut tapi henteu wae cek teh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, falyafrahu sing barungah euceul aya pesantren, aya ajengan, aya jamaah masih kena bela kana Islam, aya kena ulama sing barungah, ibu sing bungah boga budak masantren, euceul sing bungah boga budak masantren, euceul sing bungah boga budak awe dilamar ku santri, sing bungah pamudi lamun rek dicanung ku ajengan, sing bungah. Betul. Maka doakeun kiai ajengan sing barungah tah urang ieu teh ningalikeun wujud kabungah ka Allah sinareng ka Rasulna tanpa lahir anjeunna moal aya di alam dunya. Laulaka lama khalaqtul aflaq, tanpa lahir anjeunna urang boa bisa maca bismillah. Anta syamsun anta badrun anta isiru wa ghali anta misbahus
engkau Muhammad bagikan matahari di kala siang. Tadi siang aktivitas lan abi badaros aya teu urang di antara sepeun saya matahari aya Pak nyeri mata nu gering mata aya teu urang di antara sepeun berjamaah salat saha jelema aya teu ibu-ibu cara sepeun make tiung keluar ti imah pamajikan saha aya teu pamuda masih kene candaikeun hudang subuh saha saja mana nu gering hatena faman yuridillahu ayyadiyahu yasra sadrahu lil Islam beri ngamuk atau biasa siapapun orangnya dimanapun terbaik apapun agama suku ras nabi Yahudi Nasrani Majusi copetihi garongihi premanihi bangsatihi lamun ku Allah geus disinar hidayah ku hidayah Allah gampang mudah babari narima ngaku kan ajaran hate nu geus kaancikan ku hidayah Gusti Allah maka anggahotana tanginas kana ibadah saneskan kelepatan saya mutlak ti Allah lepatna kebodohan pribados hudma sofa wadama kadar canak anu saena pikeun anu awana singkat padat cepat tepat melekat uih nyana kana hakanun uih nyana ilmu manfaat euceul berkat ya kurang kene plus berkat nuhun hapunten saneskan kelepatan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.